Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi abdi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Usfur kalaya nyebat jenengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah maparin pitulung utamina kasim kuring sareng mudah-mudahan Allah maparin magfirah ampunan rahmat sareng kasalamatan kang anu ngarang ieu kitab Muhammad ibn Abi Bakir rahmatullah alaih. Ar-Rahman Allah ngagaduhan sifat Maha welas, Ar-Rahim tur Allah ngagaduhan sifat Maha asih. Alhamdulillahi ari eta tetep ari sagala puji, ari sadaya puji. Eta lillahi tetep kagungan Allah Rabbil Alamin anu mangeranan sadayana alam. Wal akibatu sareng ari akibatna ganjaran anu dipuji. Lil muttaqin eta tetep pikeun jalma-jalma anu takwa kabeh. Wala udwana jeung teu aya permusuhan ila angin ala dolimina ka jalma-jalma anu dolim kabeh. Wassalatu sareng ari rahmat Allah eta tetep ala khairi khalqihi kapang sae-saena makhluk ciptaan Allah Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi sareng kakeluargana ajmaina tegasna sadayana. Wa ba'duhu sareng sabadana ngucapkeun bismillah alhamdulillah shalawat sinareng salam wa innal abdal muzniba maka sanyanyana hiji abid anu seueur dosana Muhammad ibn Abi Bakir tegasna mah Syekh Muhammad bin Abi Bakar rahmatullahi ari rahmat Allah alaihi eta mugi tetep ka Muhammad bin Abi Bakar badatul khadihi sabadana lila ancupna eta abid bi bahri dzunubi dina lautan pirang-pirang dosa wal isyani sareng lautan pirang-pirang kamaksiatan tolaba maka nyuprih ya abid ridho rahmani kana ridona rahman ridona Allah subhanahu wa ta'ala wa mukhalafata syaitani jeung nyulayaan kana kahayangna setan wa najata sareng nyuprih kana hayangna salamat minanironi tina neraka wa dukhula sareng asup fi daril jinani tina pirang-pirang surgana Allah. Walam tasmah jeung mumurahan atau gagampangan pikeun ieu abid lahu pikeun ieu abid naon nafsuhu awak-awakna ieu abid suluka sabilul imani kana ngambah jalan kasalamatan. Goero annahu salian sanyana abid wajada manggihan eta abid fi hadisi dina sapalihna hadis khairil insani anu katampi ti pangsasaena makhluk laksana Kangjeng Nabi Muhammad sahibil mujizati anu ngagaduhan pirang-pirang mujizat wal burhani sareng pirang-pirang dalil. Anahu sanyana eta insan kala ngadawu ya insan man jeung sajalmana jama anu ngumpulkeun iman arba'ina kana 40 naonana hadisan hadis bahwa maka ari eta jalma teh fil afwi ayatina ganjaran wal ghufrani sareng magfirah. Pajama maka ngumpulkeun sal abdu ya abid arba'ina kanu 40 Papane hadisan hadisna bil asnadi kalawan pirang-pirang sanad al mutasilati anu ittisal ila Nabi alaihi salam ka Kangjeng Nabi alaihi salam anil masyaihi anu katampi ieu pirang-pirang hadis teh ku para guru al muhtarina anu terpilih ieu masyaikh wala immatil kubbari sareng pirang-pirang imam anu ararageung
pirang-pirang imam anu aragung. Wayarwi sareng ngariwayatkeun itu abid kula wahidin kana saban-saban sahiji an ba'di sahabatil abrori ti sapalihna sahabat anu baragus. Wazada jeung nambahan sa'al abdu abid pihi dina eta hadis teh mak kana perkara yaliku anu lian anu layak bihi kana eta bihi kana eta hadis minal mau'idati tina pirang-pirang pitutur nasihat wal hikayati sareng pirang-pirang hikayat almas muati anu dikupingkeun ieu pirang-pirang nasihat minal ulama ti pirang-pirang para ulama alamazburina anu dituturkeun kabeh fil ahbari dina pirang-pirang khabar wal asari sareng pirang-pirang asar asa mudah-mudahan muga-muga aya mana yen ta salamet ya abid min suhtil maliki tina bebenduna Allah anu nguasai al jabari anu perkasa Allah wa yajida sareng yen ta mendakan ya abid munahu kana ganjaran kana kaanugrahan fil akhirati jaga di akhirat minal hakimi ti Allah anu ngahakiman asatari Allah anu maha satar anu maha nutupan bi barokati kalawan berkahna ieu perkara jama anu parantos ngumpulkeun ya abid minal ahadis tina pirang-pirang hadis wal akhbari sareng pirang-pirang akhbar wa tamassa doa sareng nyu prihi abid kana doa minan nazirina ti anu ningalian kabeh fihi dina ieu ma wal waidina jeung anu mituturan kabeh minhu ti itu ma tina itu hadis farahimahullahu sareng mudah-mudahan ngarahmatan sa Allah man kajalma yazkuruhu anu eling ieu man kabeh ngelingan ieu man kabeh ka abid biduai kalawan nyuprih doana ya abid walayan sahu sareng henteu poho jalma ka eta abid. Al hadisul awal an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wallahu alam bi muradih. Mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana hapunten sakali dihapunten bilih aya lepat tina ngaosna barakallahu li walakum.